Tah gitu sok cicingkeun gitunya. Nya Pak. Ye tong dikaluhurkeun atuh ka dieu nyebrotkeun ka dieu Bapak Poek. Lain totona nu ka dieu eta senterna ka dieukeun kabapakeun. Aya tuh. Lain dikabapakeun. Sok tah kitu kahanapkeun cepengan ku Toto. Atuh meureun ceman ku bapa mah dek kumaha beungeutna kana beung. Maneh mah kalaka diome-ome moal beres atuh gerak ieu carana mah. Sebrotkeun ka bapa tah kieu tah. Sok tah. Beni sia mah ditita nyekelan senter ge cara nyekelan duit. Astagfirullahaladzim asa ku banelnya eta budak anak saha sih teh? Anak aing getang. Tong dikitu-kitu atuh. Toto sih teh eta senterna. Tong dikitu-kitu. Aku mah atuh Pak. Ka dieu nyenterna ka bapa pan bapa teh kan ngomean ieu ngomean kontak. Tah kitu tahan kitu. Sekedeung diberes. Nah, ayeuna geus beres. Awas. Wih, loba euy. Wah, aing bakal bengar. To ka dieu to senteran bapa to. Aing bakal kawin. Apa? Sana mi Ujang teh? Toto. Oh, Toto. Tah, pan Toto teh aya di jero nya pas perampokan teh. Eta teh saha nu ngarampok teh? Bapak. Oh, Bapak. Hah? Bapak? Menang belakuk boga bapak teh matan teu bener atuh. Kamu mau laki tuh hareupeun budakna tuh. Tah kieu we to aya namanya. Sok wartosan bapak polisi yang baik hati dan tidak pungli. Nu mana foto bapak Toto teh? Nu ieu apa nu itu? Bapak. Nu ieu. Bapak. Maneh mah itu bapak, ieu bapak. Kumaha cenah ieu teh? Sok nu mana atuh piraku nu mana bapak maneh? Setengah jam ewang sugan pas nyieuna. Kamu mah interogasi budak teh disaruakeun jeung lu geus gede. Kieu tingali. Mana burukeun aing buru-buru balik lah. Burukeun nu mana bisi dagor. Maneh malah leuwih parah tuh kitu mah. Geus lepaskeun. Oh, atuh da kumaha meuni hese atuh tinggal nunjuk. Heueuh atuh ngaranna ge ngainterogasi Oces, itu butuh kesabaran setebal duit korupsi. Tenang, rileks. Sok Jang tinggal jawab ayeuna mah Bapak Ujang nu mana? Metereh lah yang geura main Mobile Legend aing. Tenang, wali kumaha da Ujang mah. Sok jawab nu mana? Nu kanan apa nu kiri? Bapak, nu kanan. Bapak. Alah kalau kami lu lieur ka aing lagi. Geus tulikeun isukan lah, masih trauma keneh meureunna mah. Yang, keluar ka dieu. Ieu tingali aku punya naoncing. Ada apa, Mas? Ada apa, Mas? Tebak heula atawa akan ningali naoncing. Naon? Benda warna koneng, kotak, kurung deh. Bohlam. Beungeut sia jiga bohlam. Emas dong. Wih, emas di mana? Nah, kieu emas teh mah batako waduh kamu mah. Batako di Cina. Lu ruksak. Cobaan tangkurkeun tangkurak maneh beulah moal. Mun beulah berarti batako. Tapi teuas ketang. Nya atuh ngaranna ge emas eta malin batako. Nah, emas mah pan anu dikalungkeun atau anu digelangkeun geuning. Nya pan can diolah nu ieu mah atuh markona lin jiga nu biasa maneh meuli rantuyan Imam Murni emasna ge. Kuat jang maledok bangus-bangus tetangga nu sok ngomongkeun urang tukangeun. Nya eta tah Abi Masron sok ngomongkeun urang teh pajarkeun teh. Cenah can ge kawin geus saimah. Urang babetkeun ya atuh yuk ieu hiji meh kapokeun. Sampai maneh mabetkeun eta maneh heula ku aing nu babetkeun. Nah, Eta teh emas lin tahu cite. Atuh mere rezeki atuh kitu malin mere musibah. Cek kamu bisa cenah tadi jeung maledog omongan tetangga. Nah, ari maneh pamikiran teu lempeng nya polos. Heueuh maksud teh eta jua. Mending pang ninyukeun kopi gitulah. Ya, terus kumaha ayeuna ke depanna? Ya, tuh ayeuna mah tinggal menikmati hirup. Mahi jeung tiluaneun masa umur hirup. Tiluaneun saha? Nya deui itu meureun kamu, si Tot Ari si Toto kemana? Ya kan sama kamu tadi ngiring. Nya. Astagfirullahaladzim, po. Kumaha tinggal itu? Tah, mun kieu mah katingali gantengna. Bangus remuy. Yah, abang ngajemput lah si Totonya. Tapi samemehna imah bisi teu balik deui ka dieu. Maneh kawin deui jeung batur heg. Jadi jana pirang heg. Kumaha maneh we lah eta mah padule teh teuing. Berangkat heula nya. Nya. Naon cenah itu awak teh make ngadeg-deg ieu cenah. Kajeun aing mah demi anak mah. Nah, kebenaran kosong euy. Bapak. Bapak. Kaning, ka dieu. Hayu keluar bulu. Woi, tahanan kabur. Jangan ditembak. Suruh siapa kamu nembak? Nah, itu ada anak kecil di gigirannya. Kamu ini gimana cenah? Hampura dan teka aja kelepasan jurik bi mah. Kenaon Pak? Tuh capek, Bapak mau istirahat lah. Nya tuh. Apa nah, Toto make di dia Pak? Nyiapan sekolah ku Bapak dijemput. Nya tuh.
Ari mah tengiringnya pak. 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 Iya pak. Tah kumaha lamun geus kitu. Anak batura jadi bapaan. Sok enak atur-atur supaya itu jadi trauma eta budak. Bapak. Nya ayeuna sakedap di bapak kadinya. Bapak. Tuh bapak kadinya tuh. Bapak. Naon bapak-bapaan pan